Urang teh tukang maksiat, rezeki keneh Gusti Allah. Urang teh tukang seueur alfaan, ibadah ge talangke keneh, tapi Allah masih ngambasan rezeki. Lamun urang napakuran kana bagirna Allah, yazidul haya. Isin teh. Rek menta teh isin. Lain teh hayang menta rezeki nu aya geus teh bisa disyukuri. Gusti lain ale hoyong abdi teh menta rezeki robbikeun dinya Allahumma rzuqni Gusti rezeki. Lain teh hoyong cenah abdi teh menta rezeki teh isin Gusti. Nu aya oge abdi teh teu kersa syukur. Aya nu saperti kitu Bu. Kita rek menta rezeki teh berat eta teh. Ada nu aya teh disukuran. Sieun abdi teh syukur nikmat Gusti. Nu aya oge da teu liren di sadiratin Gusti. Nu disukeun naon iman we Gusti kiatkeun iman hati. Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya gitu. Gusti pasien abdi kersa syukur. Jadi kan nyukur si Allah teh. Nyukur Gusti Allah teh perkara anu can dijamin. Sakulah nyukur perkara tos dijamin, ulah mati teuing lah nyukur. Rezeki teh dijamin Gusti Allah. Nah, urang kada nyukur rezeki, kada nyukur mah. Tapi tos dijamin jeung moal kabagian sadayana. Pangkat terus dijamin Gusti Allah moal kabagian hayang jadi gubernur teh moal dikabehanana hiji we dua kajian gubernur hayang jadi bunghar nu awarehan nu sakola cing aya mah santrenkeun murang kali nah jadi ustad sadayana teu hiji dua we jadi ustad mah nguliahkeun murang kali jadi profesor sadayana teu hiji teh sabab naon teu sadayana moal dipasikeun anu dipasikeun rata Gusti Allah mah naon? Hiji bagja, dua siu. Teu bagja. Eta mah rata. Nu beunghar dibere bagja jeung teu bagja. Susah. Anu pinter dibere bagja jeung susah. Anu miskin sami aya bagjana aya susahna gitu. Rata eta mah. Mun teh mah ayeuna urang dina hiji waktu teu dibere bagja ku Gusti Allah riweuh. Nah, ieu sing rugi Gusti nah abdi beuti bere riweuh hirup teh. Berarti naon urang teh tos jauh ti Gusti Allah. Aya tukang cukur. Cek tukang cukur teh anu dicukurna. Mang, ari pangeran aya cek sate cek nu dicukur teh. Wajib tukang cukur teh. Eueuh pangeran mah gedenya. Nah, betul pina abdi cenah miskin wae ti mah jadi tukang syukur peningkatan. Yo, baikeun. Eta keukeun nyebutkeun eueuh pangeran. Tukang nu ditos cukur teh weh tengah jawab manehna mah. Di jalan aya nu gelo, pamutan panjang. Bawa ku tukang bere ku jambi eta teh nu dicukur tadi teh. Mang na ieu beuti dicukuran. Nah eueuh jelema nu nyukuran. Nah, cenah kunaon kitu? Ieu cenah jabrik. Ada bongan we teu datang ka dieu. Diwartosan tah kitu man ari Allah teh aya tukang syukur aya bohong itu cenah jabri da bohongan teu ka dieu tah kitu man Allah teh aya nah betul nulungan da bohongan teu nyang hareup Allah teu datang ka Gusti Allah tah kitu nah urang teh beuteu ditulung Gusti Allah da bohongan urang teu caket ka Gusti Allah lin ibarat tadi nu jabri teh nah bet jabri wae bohongan teu datang ka cukur lamun datang mah ka tukang cukur jadi cukuran mangipang cukuran jadi cukuran tukang cukur oge namun sumping maka Gusti Allah teh Gusti abdi teh gaduh harapan ditulungan Gusti Allah teh dabungan urang teu ka Gusti Allah tah nembe nu disebutkeun tadi tafakkur sa khairum min ibadatis.